Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Sarip ya. Kita akan membuat konten lagi, konten yang ke-6 yang berjudulnya emaknya lamun tos kolot sok balik deui jiga budak leutik gitu berjudulna teh. Urang teh ka kolot teh kudu bager gitu datos miara ti leutik ku bakat nyana kolot ka anakna. Langsung saja konten yang ke-6 ya. Bismillahirrohmanirrohim. Emak, lamun tos kolot sok balik deui jiga budak leutik. Urang datang ka imahna emak teu kudu barang bawana naon. Cukup dilongokna oge, emak mah geus atoheun. Balikna kepelan duit 20.000, 30.000. Eta teh duit diciuman ku atoh-atohna kolot. Ngomong atuh si emak teh ka si Iroh. Maneh Iroh boga duit ti mana ngeupelan emak? Ku emak didoakeun sing panjang umur, loba rejeki, sing salamet, sing sehat. Eta doa emak da murudul. Ari ieu mah kadang-kadang nampoan inung teh boro-boro mawadahareun, boro-boro ngeupelan duit. Nu aya mah emak boga naon, di imah emak masak naon. Ningali emana make emas oge nu aya diinyeuman ku anakna teh. Ieu yeuh urang mah sok kadang-kadang ka kolot teh keterlaluan. Berkahna orang tua teh aa eteh Masya Allah. Keramat eta teh. Sameme ka mana-mana penta heula ridho inung bapa komo anu masih aya mah. Sehebat apapun nu jadi anak jabatanna luhur, titelna luhur, pinter pisan, sakolana S1, S2, S cendol, S teh, S getok. Anakna pangkatna insinyur, dokter, profesor, SHM, MBMA. Anak disebut ulama, ajengan, ceramah ka mana-mana, pake diarak, disanjung, dijemput ku panitia, leungeunna diciuman ku jamaah, init haji unggal tahun, umrohna unggal bulan, bolak-balik ka Mekah. Tapi hiji, manehna doraka ka inung bapa, sagala amalna ditolak mentah-mentah ku Gusti Allah. Matak tok sok macem-macem geura. Ayeuna mah neangan berkah teh ka kolot we ka emak jeung ka bapa heula sameme ka mana-mana teh. Ari ieu mah sok salah neangan berkah teh. Lain datang ka inung bapa, kalakah ngadatangan dukun. Cocok damel dinu cai. Tuh jadina teh dagang es oge eureun gara-gara si dukun. Saking nyaahna emak ka anak, dimandian, dibedong, diais, dinuna nenek ku atoh-atohna boga budak, nepi ka emak masok nyanyi pan. Anak raja atoh pisan. Walaupun bapana mah tukang macul, keukeuh we disebut anak raja. Heueuh raja macul. Matakna mama anu nyaah ka anakna teh lamun nyamungan sok tingali kanu hajat, sok marawa kantong leutik, baju anu sarakuan, loba eta teh fungsina. Aya kue ali comot sakuan, aya wajit asupkeun kana kantong, aya cau sesepkeun nepi ka angeun hayam wae teu didahar ku mama, dibungkus. Jang saha eta teh? Jang anak. Cukup sekian ya dari saya konten yang ke-6. Kalau kita ada waktu lagi kita akan lanjutkan konten yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.